Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan baraya gaum dangu. Alhamdulillah tebang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sarareha. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang ngadongeng deui urang naraskeun hanca anu kiwari pisan katunda dina carios kalayan judul Waliwis Bodas nu dikarang ku Bapak Sukandar anu diropea deui atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkulung teuing kana waktos baraya kaum dangu hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kiwari pisan katunda teh. Allah sia teh hayang diderel ha? Barondol di mana sia teh? Babi rasakeun sia lamun geus diasupkeun ka pamberokan mah. Tapi sia lamun daek imblud ka aing pasti sia bakal salamet. Ula-ula sia bakal menang kasenangan. Si Demung babekis dihandap oge kulantaran mireungeuh kahebatanana, oge aya oge teretetna sugan we bisa dijieun balad pikeun nyang hareupan simbar. Hehehe, dawet teh nu sia ya sudi najis teu. Aing kudu asup ka komplotan sia tukang meres rahay karahayat. Si Tergos nyaritana kitu teh manehna bari nyerorot ka handap sedeng bedogna terus ngubeng boborelakan kasinaran ku cahaya bulan nu harita kakara mecenghul. Mun aya we nu wani-wani ngahadang di handap pinasti bakal dirak-rak igana atawa sirahna pinasti bakal ngagelenceng tina beuheungna. Nu matak barang mireungeuh si Terogos nyerorot bari pinuh ku ancaman. Nu keureting paledengkreng teh ngagentak paburisat nyalingkir. Teu beda ti patalakuna hayam lamun neuleu kalangkangna heulang ruyuk. Baraya kaum dangu si barani nu kaitung pangunggulna ngejatna oge pangjauhna. Atuh si Demung nu geus kakocap pangdugalna lamun keur amarahna teh teu sirikna sakecap kadua gaplok. Ngejatna teh mani teu sirikna notog-notokeun maneh sieuneun huluna beunang disabed bedog. Komo si Beong jeung si Mail nu kaitung cacing cauna dina lalumpatanana teh make rek malubu sagala asup ka kolong imah ngan alusna teh kolong imahna paugin mah dikuribeng ku awi dicarangkeun. Untung ngorejag sia si Terogos barang geus celek nincakan ngagentak manehna nyebrut narajang ka si barani. Badogna ngahiuk meulah angin nimbulkeun sorah nu lain deui matak nyentarkeunana kana hate. Atuh lain deui si barani peotna baraya kaum dangu tapi sanajan kitu ari kana nyawana mah masih keneh lebareun. Matak barang badog lawana ngolebat
ngagentak manehna luncat ka gigir bari nakis ku bedogna trang trang dua bedog diadu nimbulkeun seuneu nu ngaburicak daprek si Barani awakna ngarempeuy teu kuat nyangga tanaga benturan bedog musuh seret bedog si Taragos ditarik nu maksudna deuk dipake nobros hulu angeunna nu jadi lawan tapi sedemung surti kana pibalayeun nu bakal kasorang ku baturna sakila celeng manehna luncat bari nyamberkeun bedogna ngadodoho ti tukang si Taragos yen ti tukangeunana aya gerakan lawan nu memangna teu dipihareup ku dirina manehna ngagentak bari deui bedogna terus disabetkeun ka belah katuhu semu nyempong ka luhur ngabarengan malikna awak 80 derajat ka katuhu dina keur waktu malikna suku kencana ngaheat dipake ngajejek badan si Barani nu balukarna estuning ka cida hebatna bareng jeung ngagedebutna si Barani terang bedog si Taragos awor jeung bedogna si Demung corelat si Taragos kakencaeun si Demung bari ngawangun siku kuleungeun kencana sarta teu anta baraha deui gedug bae awor jeung iga burung si Demung ilek si Taragos malik ka katuhu bari ngangsodkeun suhu katuhuna ka hareup lamun manehna harita niat ngan tinggal kaplas bae bedogna teh dipake nugel pundukna si Demung nu harita keur semu-semu murungkut nahan ka nyeri dina iga burungna tapi si Taragos dina seuh-seuhanana mah teu tegaeun lamun manehna kudu ngocorkeun getih sasat ngabinasa ka papada kaula ukituna manehna ngan ukur ngagunakeun leungeun kencana nu geus meber dampal leungeunna terus dihembatkeun kana punduk datangna nyagigir dina teunggelan kepang puguh we disangkana ku si Demung mah manehna teh dihanca ku seseukeut bedog kontan manehna ngoceak nu saterusna ngagedebut nang kuban nu disangka bakal nyebrotkeun getih teh ieu mah kalah ka ngaburusutkeun eusi kadut bari jilna rupa-rupa maklum barang hakana oge sagala bres baraya kaum dangu dalah si Mail jeung si Beong oge nu harita nyaksian bener-bener sangkaanana mah geus cop bae tangtu si Demung teh bakal paragat nyawana tapi barang dua nana nyaksian yen si Demung teh ngan saukur utah-utahan ngagentak maranehanana maruru bedogna ting hariu geus teu dibalitungkeun deui kumaha akibateunana asal kena we kanu jadi musuhna ngan bae si Taragos oge henteu cicingeun ngagentak manehna ngawangun gerakan bahe kele nyaeta badana doyong ka hareup suku katuhu ditekuk sedeng suku nu kenca tetep ditukang bari semu-semu nu nyagigir hiup bae bedogna disabetkeun trang bedogna si Mail katut si Beong maraceleng tina panyekelna ulawit bedog si Taragos nyerepet kawas nu rek mapas beheung puguh we si Mail katut si Beong kalah ka ngayeuk ngajejek teu beda tinu kasima hiup jot nu keuna mah beureub kencana si Taragos masing-masing ngahanca carehamna si Mail katut si Beong wanana tinggarerung teu beda ti mobil nu beakeun bensin disusul kuting gedebutna rada badag si Mail katut si Beong rag-ragna ngabebengkang meh bareng
Lebat ayeuna mah bedogna si Barani datangna nyempong ti gigir kileg si Tergos Malik ngenca bari nyebetkeun bedogna trang keleweng bedog si Barani oge manceleng. Yuk pereup kenca si Tergos deuk ngahanca cukang irung. Tapi si Barani rikat ngalelepkeun badana habek leungeunna ngetig bigelang si Tergos nu keur nyekel bedog. Yorelat si Barani kagigir si Tergos bari leungeun ka tuhuna ngahiuk di handap rek notog iga burung. Tapi si Tergos ngagentak luncat ka luhur cekuk dampal suku ka tuhuna ngahanca gado. Jedak deui dampal suku kencana ngajejeg kana tak-tak. Aduh, si Barani ngagerung teu beda ti baturna nu dua. Rampayeuk badana ngolosot blak bae nangkarak. Sajongjongan mah terus ngusek bari teu eureun-eureun gegerungan. Sakali yeuh mah dihampura. Bedog kaula teh moal wakasina barakakan, tapi awas lamun nyata-nyata kalakuan maneh kabeh tetep salilana nganimbulkeun ka nyeri sarta ngarugikeun ka batur jenuk balarea, ulah sambat kaniaya beheung andika opatanana bakal ditigas ku bedog kaula. Si Tergos bari rutret kanu opatan. Si Demung baraya kaum dangu nu harita geus ngajereg-jeg hudang deui. Manehna kalah ka ngajengjen bari pupuringisan. Geus aya untupan deui ngalawan. Mireungeuh weweusana nu jadi lawan teh lain deui matak ngingis mirisna puguh geus karasa pait peheurna. Bari hate mah kacida nganuhunkeunana ka si Tergos lantaran beheungna masih keneh disalametkeun. Cacakan lamun harita nu jadi lawanan niateun mah piraku teu ngagelenceng sirahna pegat tina beheungna. Si Beong jeung si Mail geus ting kuniang sarta deui hatena geus pada peo. Koloyong duanana nyalampeurkeun si Barani nu masih keneh gegarungan. Di reurejang maksudna mah rek dibawa ka sisi, tapi si Barani kalah maksakeun nangtung. Sanajan bari rumanggieung atuh terus bae dipaparah kuduaan dituturkeun ku si Demung maksudna rek terus bae baralik. Si Tergos mah cul bae teu direret deui. Bari masing-masing hatena mah tetep bae sesebelakan sok sieun musuhna teh terus ngobrol. Baraya kaum dangu si Tergos atuh barang nu opatan geus arindit. Kalacat manena unggah kana golodogna paugin keketero kana panto. Uguh boh paugin boh sangkon ti tadi geus carindekul dariu bari ngadedengekeun nu blag-blig duk keur ngadu jajaten di buruan imahna. Ngagentak panto teh dibuka lantaran geus bisa dipastikeun yen ieu nu datang teh lain nu deuk ngabinasa. Ari bray teh dibuka dua nanangan ukur semeting poloho ngarasa kaget sarta bari dibarengan ku hate anu ngageter. Mireungeuh nu datang teh papakeanana sing sarwa bodas katut ka Tergos-Tergosna. Paugin, sangkon bener tadi beurang ngalaman panyiksa ti si Barani katut baturna. Si Tergos teh nanyakeun. Ukur tembong panona bae rutret ka ditu ka dieu.
Sumun. Paugin nembalan lalaunan. Ijing we nya disiksa teh daya hojah ngalawan. Si Terogos nanya deui. Nya ngawayahnakeun we nun margi sanes lawan-lawaneun. Sakieu oge ieu geuning sim kuring katut pun anak dugi ka reksak. Paugin nembalan sorana dareuda nahan kasedih hatena. Aci da salanas Paugin. Jalma model si Barani sabatur nama ulah diantep teu dilawan mah talajak nakalah ka beuki muncugu galuhur lantaran maranehana nama aya pamrihna supaya kapake kuno jadi dununganana. Si Terogos kawas nu ngawawalae. Sumuhun namun dilawan teh lawan kumaha naon dayana rakyat alit mah teu benten mung saukur nyanggakeun beuheung teuk-teukeun. Ya tentu rek dilawan sorangan mah tapi Paugin ayeuna mah geus meuyeuhna urang teh ulah cicingeun badamian batur-batur salembur piraku kabeh oge teu samiu lantaran itu ieu oge sasat geus jaradi korbana situ Bagus Marian piraku teu hayang ngalepaskeun diri tina dampal suku kakawasaanana. Si Terogos terus mabatahan. Sumuhun namun nu kada diemutkeun teh mamalana manehna teh sakitu ngaijina sareng gubernemen ulah-ulah engke kuring sadayana dianggap parandal nu bade baha ka gubernemen. Paugin tetep maduan bari hatena maka cidang ngarasa kagetna. Nah saha ieu jelema teh nu sabenerna. Memang berat lamun dipikirkeun kadinya nama tapi lamun urang mikirkeun kana naon-naon nu jadi udagan sarta tujuanana maksud teh kapan rek numpes kadoliman nu dilakukeun kutu Bagus Marian anu hartina urang teh boga maksud deuk nanjeurkeun keadilan cenah urang bakal dianggap karaman nu ngabantruk ngabarontak ku pihak gubernemen. Nanaon sanajan urang kudu ngarandapan tumpur ludes jadi korban kolewang jeung pelur si munding kule. Tapi lacak tapak kurang ieu teh kangtu bakal nadrat sarta bakal kaguar ku anak incu tuturunan yen jadi karuhana teh lain ngan sakadar manusia nu taya guamna lain manusia nu taya budidayana nu salilana ngan saukur sumuhun dawu. Tapi nyatana urang teh bakal bisa dipake eunteng ku tuturunan bakal bisa dipake kareueus jeung kaagulan ulah-ulah bakal bisa dipake pangdorong pikeun anak incu dina enggoning nganggem pancen ngalepaskeun diri tina dampal suku kakawasaan deungeun. Si Terogos bodas teh eureun nyaritana panona teu leupas mencrong ka Paugin katut sangkon nu pada ngeluk tungkul bangun sregepna keur ngabandunganana teh. Leres gitu teh mah isilah namun kewe ngaraos abot ya acan kaemot pe hasilna nu dimaksud teh
korban-korban nu baris karandapan moal saimbang sareng hasilna. Paugin teu ngana-ngana haripetnya tujuan memang karasana kacida beratna leheung-leheung lamun cucung tapi kumaha lamun cebleh di tengah jalan nu antukna tangtu bakal nimbulkeun korban nu teu karuhan. Nya teu nanaon atuh ari tacan ka erong mah dihasileunnana, tapi sanajan kitu urang teh ulah rek cicingeun, ulah kuduane urang kuduane gerak sok sanajan bari susulumbutan lantaran lamun diantep talajangna tu Bagus Marjan teh tangtu lila-lila mah bakal nimbulkeun hiji akibat nu bakal nyusaheun ka urang sararia. Komo ayeuna mah geus eueuh kisimbar geuning ka Paugin oge geus sakitu lancangna. Laras kisirah da upami aya manehna mah cim kuring katutpun anak teh moal dugi ka ngarandapan disiksa kieu mung nyaeta geuning manehna diiburkeun ngalakukeun Rajapati. Memang ieu teh akal bulusna tu Bagus Marjan dikenyingkirkeun kisimbar. Kuring mah satuntung buk oge teu percaya lamun kisimbar nepikeun ka tega ngalakukeun Rajapati. Namun iburna diluarkeun isilah malah kapan ku parnemen tos diwawarkeun yen pun adi teh upami kenging katangkep pasti bakal ditibanan hukuman nu teu kinten abotna. Pun bae lantaran eta mah ngan sakadar ancaman hukuman manusia, tapi aya hukuman nu leuwih agung nyaeta hukumna pangeran. Mantena mah mual nanggeui ti bongkokna sing percaya lamun kisimbar bener-bener teu salah manehna mual nepi ka bisa kahukum ku hukum manusia. Ayeuna mah sing tentrem boe urang mah ulah galideur kana keadilan anak pangeran sajabana teh eta urang ulah cicingeun satega bola kudu usaha pikeun ngabongkar kajadian nu sabenerna. Atuh nu ngeunaan tindak tandukna usung esangna tu Bagus Marjan ku urang satega bola kudu dilawan sanajan ku bari demit. Pang-pangna sangkun andika ulah cicingeun. Andika teh ngora kene piraku makerek ngahenen bae dikakaya ku si Barani sabaturna. Inget, Andika teh kaponakan anak kisimbar. Cakuduna Andika ayeuna geus meuyeuna tandang sanajan bari susulumputan. Rung geura jalankeun. Kaula tangtu bakal ngabantu sanajan bari nyamuni. Atuh Paugin sangkun kaula rek balik eta mah kitu we. Rung geura baladah ebrehkeun tabak lacak urang ayeuna cangkan jadi contoh anak incu tuturunan. Tamat nyaritana jorelat bae si teregos kaluar saterusna ngiles kanu poek nu kari Paugin jeung sangkon ngan bati molohok bengong luput teu bisa dipaparah saha manehna teh nu sabenerna. Oge deui mata kagetna teh bet make nyaho kana ngaran sagala. Ukituna geus teu bae yen manehna teh pasti salah saurang pangeusi lembur kepuh tapi saha lupur teu kateguh luput teu kateguh
Sakitu hantem di pikiran teh keukeuh bae teu kaimpleng. Kukituna ngagentak bae paugien tutulak deui rek neruskeun ngagoler bari ngararasakeun kanyeri api panon hesena keur dipereumkeun teh hatena keukeuh nyolo ka jalma tadi nu pakeanana sing sarua bodas oge. Carita anana keukeuh bae asa ngagalindeng teu leungit-leungit tina pangdeng. Baraya gaum dangu masih sasarangan sareng Mang Maman. Masih orang teraskeun baraya. Lamun boga dosa mah teu naon-naon, teu nanaon kudu ngarandapan hukuman oge. Tapi ieu mah da puguh teu rumasa perkara maotna Bang Bokek teh puguh sidik dikoroyo ku si Barani sabadurna. Tapi ari manehna rek terus terang ngadatangan kantor politi pikeun nerangkeun sabalakana naon-naon nu kajadian sabenerna. Hatena mureng keudeuh merian lantaran geus kauji yen kalah kumaha oge moal dianggap. Ieu sababna nu matak simbar terus buron di lemburna malah tadi nama boga maksud deuk ngabelecet ka jauhna upamana bae ka Cirebon atawa ka daerah Bogor tapi ngadada keras inget kanu jadi lanceukna nyaeta paugin sok sieun terus dikakaya ku Tubagus Marjan. Puguh pangna manehna ayeuna kapitena disangka maehan oge. Ieu teh geus moal salah deui vokalna Tubagus Marjan nu memangna neundeun ka euleuh saendeng-endengna. Baraya kaum dangu ari Tubagus Marjan teh sajabana ti tuan tanah teh oge salah saurang lentah darat nu kacida talengesna lain 102 nu geus jadi korban manehanana. Tanahna ngangkleung, imahna ngageuleuyeung, sawah atawa kebona ludeus kabeh-kabeh jadi pindah ka pimilik ku Tubagus Marjan lantaran kajiret ku hutang. Leuwih ti kitu malah katunggara anu ngarandaban ku Rahaya teh teu kurang-kurang nu kapaksa kudu nyebakeun anak parawana ngan sakadar pikeun nebus hutang salaput hulu nu teu cukup dibayaran ku tanah atawa sawahana. Mun teu kitu lapur jababadankeun aku panyiksa tetep we akhirna mah teu burung asup ka pangberokan jadi pangeusir rohangan nu sundek rupek di sarigsig besi dijauhkeun ti anak pamajikan katut sanak baraya. Ukituna teu matak heran lamun kaayaan Rahaya teh kacida sangsarana. Di ditu di dieu timbul kalaparan. Jalma-jalma nu meh sataranjang rentul kolot budak ukur di sangsangan cawet purikil tingkaroreh kana carangka runtah paboro-boro jeung anjing kuduga. Antukna baraya kaum dangu gadis hatan jadi meuweuh paling jeung rampok dukdek teu sirikna di unggal tempat. Tipu daya ngarah ngarinah geus jadi kabiasaan. Rahayat loba nu ti guru bagana jurang mimpi pitu. Main madat madon maling minum manggani maehan dilampahkeun kalawan geus taya rega gerumegagna deui
sok dapon nguntungkeun awak pribadi pikeun nyumponan kabutuh sapopoena teu dipikirkeun balukarna teu kurang-kurang nimbulkeun huru-hara indung rurusuh bibit rurujit ngarugikeun kasasama. Saperti ayeuna di kampung kepuh lembur teh jadi kacida harenghengna lantaran dihaja kutu Bagus Marjan diadegkeun pamaenan wawadulna katuan dekok mah cenah pikeun mancing nu jarahat supaya gampang katangkepna. Di antarana nyaeta Simbar nu ayeuna keur jadi buronan. Tapi sanajan teu kitu alesanana oge moal datang ka teu diidinan. Sareatna ngupernemen teh kawas heueuh ngalarang kana pamaenan. Padahal ari jero-jeroanana mah memang ngahucuhkeun dahal ari memang ngucuhkeun supaya urang pribumi salilana pagetreng ulah nepi ka ngahiji sauyunan numatak talajakna tu Bagus Marjan talajakna tu Bagus Marjan teh kalah ka diantep teu diharu biru. Ongkoh deui nu perlu mah duit nu terus ngocor itu Bagus Marjan. Ukitu teh heran lamun jeung golongan amtena tu Bagus Marjan teu kacida rapatna. Sanajan bener manehna teh lain reng-rengan ponggawa nagara tapi pangaruna kacida gedena. Aya we nu terang-terangan wani deuli ka manehanana geus moal ampun deui tangtu bisa digebluskeun ka panjara. Baraya kaum dangu Simbar nu gawena ayeuna ngan susulumputan manehna geus ngadenge beja yen paugin katut alona sangkon kungsi disiksa ku usung esangna tu Bagus Marjan. Ugue hatena mah geus ngagaramat hayang ngayakeun balitungan ngan oro kaya ngaran-ngaran nu keur buron katambah teh deui teug ayeuna di lembur diadegkeun pamaenan atuh beuki haringhang bae rek ngalanto ka kampung kepuh teh keur mah tangtu moal bisa samemena. Katurug-turug deui cucunguk anak buahna kuan dekok teu sirikna ting lalehor di tempat pamaenan ngabarengan si Barani sabatur-batur cenah mah ngajaga katentreman. Ukituna Simbar teh baraya kaum dangungan ukur bisa kukuli wedan di anggangna ngan bubuhan teu kurang-kurang nu ngilungan sarta nu dae kacicingan pikeun nyamunikeun diri. Manehna teh salamet teu bisa kasusud ku nu baris pinangkeupeun. Kukitu teh mah kabeh oge pada nyaho sanajan henteu bari nyaksian ku panonna sorangan. Yen Simbar teh pasti teu boga dosa ukurkeun aku pitena ku tu Bagus Marjan lantaran kabeh oge teu sirikna unggal hulu kaagaranan rahayat mah taya nu bireuk deui kana sagala tindak tanduk sarta talajakna tu Bagus Marjan. Sasatna jadi musuhna rahayat leutik geus puguh para patani mah teu kurang-kurang nu jadi korbanna. Upama seug usum panen teh maranehanana mah ngan ukur neuleuh-geuleung ladang kesangna diangkut ka tempat tu Bagus Marjan. Puguh hasil sawah geus kakeueum ku hutang teh teu salah saeutik oge nu nyebutkeun patani ngan karidaki da hasilna mah kapimilik ku deungeun-deungeun. Baraya kaum dangu kungsi Simbar teh ngabele nyet
ka Batu Jaja susu gana susu lumunan di basisir laut Kaler gok tepung jeung kardun nyaeta nukung si panggih di imahna Haji Sabri basa keur nyunatan tea. Kabeneran kardun teh daekeun kacicingan ku Simbar alusna teh deui teu daekeun sambewara. Sanajan manehna nyahoeun yen Simbar teh keur jadi buronan kitu tea mah lantaran nyaho sabab musababna Simbar bendeng jeung Tubagus Marjan anu matak geus cop bae yen Simbar teh geus tang Tuhan teu salah-salah teuing. Di Batu Jajana teu lila lantaran ngarasa melang tea kanu jadi dulur. Belecet manehna indit deui tapi teu terus langsung ka Karawang. Gendek heula di Renggas Dengkok di Bang Mendo kaitung salah urang sobat dalitna. Bari ngadedengikeun kumaha harenghengna di Karawang nu aya patula patalina jeung diri manehanana. Menang 3 poe baraya kaum dangu nganjrekna di Rengas Dengklok isukna biur Simbar ka Karawang dibelaan nyamur-nyamur supaya ulah kapanggih kunu pinangkeupeun. Terus kalemburna lantaran ngarasa hariwang ngeundeuh heula di sobatna nu ngaran Bang Miing. Nya ti Bang Miing Simbar menang beja yen paugin katut sangkon disiksa ku si Barani sabaturna. Malah cenah ayeuna teh dikepuh diadegeun tempat pamain. Tubagus Marjan nu boga pokal pokna kapangagung di Karawang mah majarkeun teh keur mancing jalma-jalma jaraha mun aya nu kakaburan di tempat sejen. Padahal nusanya nama supaya rahayat ka gubed ku pamainan nu dipalor supaya ngabaju katagihan. Mun seug aya nu potolnya ditawareun pinjeman duit ku Tubagus Marjan. Ku jalan ieu pasti rahayat teh bakal kacekek sarta kajeret nu antukna jadi korban lentah darat sakur bobogaan anak benang di Jabal ku Tubagus Marjan. Baraya kaum dangu puguh we lain deui kekerotna Simbar harita. Gugu nafsu mah geus hayang deuk bae manehna ngajorag ka imahna Tubagus Marjan atawa dius bae ka lemburna bikeun ngaburak barik tempat pamainan. Tapi dipikir deui yen kitu peta teh sarua bae jeung marabkeun maneh. Ongkoh diwewelingan deui ku Bang Miling. Nyang hareupan Tubagus Marjan mah teu menang gurung gusuh lantaran seolah-olah aya nu nang tayungan. Ulah-ulah akhirna bisa didawakeun nu lain-lain. Manehna dicap barandal nu baha ka nagara. Mikir kadinya belecet bae Simbar ka kelari ngadon nyamunikeun diri di salah saurang sobatna keneh Bang Arma dulur sapaguruanana. Nu pikeun Bang Arma mah lain deui ngarasa bungaheuna. Kadatangan ku Simbar teh sok sanajan manehna nyahoeun yen sobatna keur diudag-udag ku ponggawa nagara lantaran disangka maehan. Lantaran Bang Arma teh sasat keur butuh ku pibatureun. Manehna keur nying hareupan hiji pasoalan nu kacida sulitna. Seperti di kampung Kepuwe, di kampung Kelari oge rahaya teh keur meujeuhna dikencet ku tuan tanah sarta kulentah darat nu teu kurang-kurang talengesna ti Tubagus Marjan ngaranna Babah Li Buntong nu katelahna Toke Buntong.
Seperti itu Bagus Marjan we toke buntong oge baraya kaum dangu ngabogaan usung esang nu teu kurang-kurang garagasna ngarangasna aya ning si Dupak, si Pokek, si Panggung jeung si Badar. Opat jagoan nu malang melintang di daerah Kelari. Ieu sababna nu matak Bang Arma teh kacida perlu naku bantuan bikeun nyang hareupan tindak tandukna toke buntong nu beuki dila beuki ngagalaksa. Mangka teh beda ti itu Bagus Marjan toke buntong oge sasatna ditang payungan kutuan Deko nu karasana ku Bang Arma memang kacida beratna diantep lain antepeun di beranta senggah kumamalana sarua we jeung musik-musik kula mandi ngobah-ngobah macan turu. Gitu tah, Sin, kayaan di dieu ge tindak tandukna si buntong teh teu beda ti cucuk nu nancep dina bibir panon. Bang Arma dina deukna tepung jeung simbar teh derek-dek bae nyaritakeun gaayaan di lemburna. Ieu teh sanggeus leuwih ti heula manehna ngadengekeun dongengna simbar nyaritakeun gaayaan dirina pangna nepi ka abura-aburan di lemburna. Oh, jadi Bang Arma teh aya maksud rek ngahalang-halang pagaweanana si buntong gitu. Simbar nanyakeun. Ya gitu Sim, mun bisa mah Bang Arma sajeroning nyarita teh teu weleh bari ngadedengekeun bisi aya cak-cak bodas nu ngadon gawe intip-intipan. Ari cek rasa kuring mah Bang, ari sakirana teu ngaganggu mah ka urang keun bae atuh antep lantaran mamalana Bang. Contona we nu karandapan ku kuring. Simbar antukna mapatahan eta ge ari ka kuring mah henteu Sim, ngan orokaya baraya-baraya kuring meh kabeh jadi korban tipu muslihatna. Tanah teu boga pakaya musna ari usum panen teh ngan saukur ngegel curug mireungeuh hasilna du diangkut si babah. Si babah teh ukur bisa rembeuy cimata leuheung. Si mah make bisa nulungan kanu jadi dulur. Tanah katut sawana bisa kapimilik teuy kungsi eta ge kukuring digeretak malah kungsi patolak segala jeung usung esangna. Tetep we kuring nu ripuh malah meh-mehan cilaka lantaran si buntong teh madatangkeun marsose tepi loba ngan ukur tiluan tapi da puguh rangeteng ku bedil hampir-hampiran kuring teh halita kelengitan nyawa alusna we nya. Terus digiring ka pangberokan Simbar talete. Da si buntong mere patalekan. Lamun kuring teu daek teu deuk ngaganggu gugat teuy soal bobogaan dulur-dulur kuring nu geus dirampas kumanehanna. Kuring bakal dihampura saenggeus ari kudu dipanjara teu puguh mah. Kapaksa we kuring teh nyanggupan, tapi ari hate mah sanajan nepi ka ayeuna oge tetep we ngagaremet. Mata kacida adona kadatangan ku Simbar teh asa boga batur pikeun ngeusan pakumaha. Jadi kumaha atuh maksud Bang Arma ayeuna teh? Eta maksud mah jauheun bisa nulungan ka batur atuh bisa nulungan baraya sorangan.
kaya-kayana supaya bisa kapimilik deui. Oh gitu, hohoho. Ngan hanya kalieu teh bang. Waktosna para dosep. Baraya waktosna barandosep. Hapunten dina samudaya kalepatan kekirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Mung sakitu wae timang maman insyaallah enjing diteraskeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah